ningali dunungana, ningali si juragan geus ngagaloler. Ieu Imas ieu mangrupakeun sebagai pocong Piratungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi tah sabaraha dinten kumargi abdi acan konsisten. Jadi niki we lah. Ai carita mah loba sebenarnya mah nya. Cuman ya eta keur konsisten teh meni hese pisan. Loba malesna gitu nya. Ya mudah-mudahan kangge kasadayana atos hadir di dieu hatur nuhun tos ngeklik video ieu, hatur nuhun atos berbagai macam sistem support channel ieu. Mudah-mudahan saderek anjeun-anjeun dalam keadaan sehat walafiat, anu teu damang mugi engga-engga didamangkeun nya, amin. Jadi kamari kuring keur beberes, lain beberes sebenarnya keur masang panggung harita teh. Kamari teh lain harita teh. Kamari teh keur masang panggung keur acara puncak ceritana. Puncak di 17 Agustusan. Di waktu istirahat sakedeung bari ngalaropi, alarudud gitu nya jeung warga-warga sekitar teh. Keur nyaritakeun tentang si sakatata anu sumpah pocong teh ya gitu. Memang harita emang keur viral si eta sumpah pocong teh nya. Nah asa beneran si Pak Idad ieu teh asa kaingetan deui gitu nya. Bahwa harita manehanana pernah nyaksian eta sumpah pocong teh. Harita kurang leuwih di tahun 80-an. Di tahun 80-an posisina aya di hiji tempat atau hiji kampung. Kumargi kampung eta bisa disebutkeun nu jelas daerah eta masih Jawa Barat. Harita sekitar 80-an mungkin kondisi di kampung masih bener-bener kampung pisan gitu. Kondisi di mana warga sekitar teh ngan gawena saukur jadi tani lolobana. Rupa-rupa aya anu jadi tani pagaweana, aya oge anu jadi juragan. Nyaeta juragan kebon, juragan sawah gitu. Macam-macam oge hasil tanina. Aya anu tina tani jagong gitu kan, padi dan lain sebagainya. Aya oge tina tani cau. Nah, mengingat angka cau ya, harita memang aya hiji kebon eta teu terlalu gede gitu nya. Jadi hasil cau ieu teh memang henteu dijual sebenarnya mah, ngan dimanfaatkeun ku warga setempat. Ningali da memang si kebon itu teh terlalu besar gitu, teu beda jeung sawah, beda jeung kebon jagong. Jadi ngan saukur bener-bener dinikmati ku warga sekitar. Memang harita saha wae anu eureuk nyokot mangga wae gitu kan di kebon ieu teh, karena memang nu ngurus kebon ieu. Tapi anehna kebon ieu teh selalu ngahasilkeun atau selalu panen gitu, panen wae gitu, walaupun teu diurus gitu. Jadi warga sekitar selain ngala cauna, aya oge anu ngala daunna, aya oge anu ngala jantung cauna, aya oge anu ngala gebog cauna, termasuk hideut cauna oge aya sigana teh. Karena memang si cau ieu teh kabehanana kapake gitu nya. Termasuk si gebog cau ieu teh keluarga sekitar salah sahijina osok dipake keur tilam ngamandian mayit. Nah, saeutik carita tentang gebog cau cenah ieu mah aluhala bener tapi nya bener henteu nama, tapi cenah mah gebog cau ieu teh dipercaya bisa menyerap energi negatif
ti si jenazah ieu teh. Aya oge beberapa suku atau budaya-budaya di Indonesia, si gebog cau itu dipercaya bisa nangkal roh-roh jahat sebenarnya, bisa newak, bisa ngusir gitu roh-roh jahat gitu. Walau alam tadinya balik deui kana carita. Jadi tina hiji carita ieu teh aya hiji keluarga anu sawahna lega, sawah jeung kebonna lega. Urang sebut we si ieu teh si juragan. Si juragan itu boga beberapa karyawan anu memang tetangga-tetanggana, warga-warga sekitar anu memang henteu boga tanah atau henteu boga lahan. Aya hiji waktu kejadian musibah si desa ieu teh nyaeta musibah kebanjiran. Aya hiji walungan anu jebol harita teh bener-bener gede cai teh nya. Si arus cai teh bener-bener gede, saking ku gedena cai eta nempikeun ka modal kebon-kebon termasuk si sawah ieu kabehanana kakeueup. Aya meureun kanu samingguan warga sekitar teu bisa ngagarap eta sawah. Sawah eta teh geus disebut gagal panen we pokona mah. Karena ya bener-bener musibah badag. Tapi memang warga sekitar teu ngeluh kitu wae, tetep berusaha. Warga sekitar gotong royong eukeun nutupan eta walungan anu jebol. Lantaran memang waktu ka waktu si cai teh geus mulai saatnya, dan memang harita hujanna badag pisan. Mulai gotong royong geus mereskeun jebolna, geus dibereskeun, terus mulai ka lanjut kasih sawahna nu asalna emang petak-petak ku musibah itu jadi rata. Warga gotong royong nyieun galengan-galengan caritana teh. Nah, pas keur nyieun eta aya hiji jalma ngaranna Ceu Imas. Si Ceu Imas ieu teh memang sawahna teh pagigir-gigir pisan jeung si juragan ieu teh. Kejadian eta disebut pasea badag, mempermasalahkeun batas si sawah ieu anu memang bener-bener galengan teh eueuh. Jadi geus eueuh batas geus rata we. Ceu Imas keukeun manehana ngaku si galengan si sawah ieu teh jadi ngaletikan gitu. Nah si juragan kekeh oge. Si juragan mah boga keyakinan, boga patokan aya hiji tangkal, nyaeta tangkal kalapa anu geus kumanehna teh geus kainget gitu, geus kapatok bahwa patokanana teh memang tidinya harita teh. Nah si Ceu Imas ieu kekeh we kitu nya pasea teh dinya teh. Pasea badag. 3 poe geus kajadian. Tina selang pasea eta kamari teh. Ceu Imas masih keneh gegeremet, gendok gitunya mun bahasa ayeuna masih gendok si Ceu Imas teh. Kulantaran ngarasa sawahna teh jadi kacokot lahanna teh. Memang teu gede teuing, kurang leuwih 2 sampai 3 meter meureun atau 1 meter 2 meteran lah meureunnya. Ngarumasa kitu si Ceu Imas teh, ngarumasa sawahna kagarap atau kageser. Nah selang 3 poe si kejadian pasea eta, hiji waktu isuk-isuk si Mang Ujang ieu teh sebagai pagawena, sebagai pegawai anu di si juragan ieu. Mun bahasa ayeuna manehna teh sebagai koordinator lah. Biasa namun rutinitas si Mang Ujang ieu teh unggal isuk-isuk teh erek saacan ka sawah teh datang heula ka imahna juragan. Erek nyokot peralatan ya termasuk pacuel, termasuk tuangeuna gitu kan, sangu anu bobogoh teh jeung beberapa pegawai lain teh. Rutinitasna kitu ngapoena saacan ingit ka sawah. Harita isuk-isuk poe eta tumben biasana perabotan jeung tuangan eta teh geus aya di hareupeun imah teh, geus disiapkeun biasana mah ngan tinggal nyokot unggul. Ieu eueuh, nah ka mana? Teu mikir panjang meureun si Mang Ujang teh. Ieu si juragan keur indit. Tapi aneh oge sebenarnya biasana mun indit sok bebeja. Sarusuh-rusuhna we pasti bebeja gitu, pasti ngontrol ka imah gitu, pasti wawartos gitu. Karena memang penanggung jawabnya si Mang Ujang atau pelantarana si Mang Ujang. Indit we ka sawah jeung rekan-rekan. Wayahna meureunnya ayeuna mah
tuang teh meureun urang saaya-aya gitu nya. Urang makal we ti imah gitu kan. Nya Mang Ujang teh bebeja we kanu di imah teh ka pamajikanna teh. Nyi cenah ieu si juragan teh ngadadak eueuh cik masak we ti ayeuna engke anderkeun ka sawah. Gitu cek si Mang Ujang teh. Heug atuh aya kitu mah cenah. Nah ka mana cenah si juragan teh si Nyai teh. Teuy ka mana cek si Mang Ujang teh nya da biasa nama aya bebeja rek ka mana oge tapi mah eueuh. Geus nya si Nyai mah masak si Mang Ujang ka sawah tetep ka sawah. Poe kadua sarua oge gitu. Poe kadua teh sarua. Nah ka mana ieu si juragan ieu teh. Penasaran lah si Mang Ujang teh nya. Ditoongan harita teh. Beda jeung poe kahiji mah langsung gitu nya teu eueuh penasaran nepikeun ka noongan. Ieu mah ditoongan si Mang Ujang teh. Toongan kanu jendelana teh nya ka imahna teh. Dan ningali mah lampu teh masih harurung lampu di luar teh. Padahal geus isuk-isuk. Toongan ku si Mang Ujang. Cobaan si Mang Ujang teh di tukang noong di tukang kan dimana teh biliknya dimana harupna mah biasa itu kan tukangna bilik itu dapur aja kamar cairna teh area tukang mah hawu mun urang mah nya hawu teh tina bilik kan toong Mang Ujang tina bilik eta teh toongan pas keur noongan kieu teh si Mang Ujang ngambe bau bangke harita bau bangke di mana ieu bangke teh beuki menyengat si bau bangke teh. Mang Ujang beuki penasaran gitu nya. Akhirnya si Mang Ujang teh lewat tukang bantu tukang teh didobrak ku si Mang Ujang teh. Dan manehna geus dipikanya sebenarnya jadi kekhawatiran gitu nya. Karena ku rasa penasaran eta si Mang Ujang teh didobrak we da pantau tukang banget. Pantona atuh gampang pisan didobrak. Dobrak pas dibuka teh beuki bau menyengat teh. Wah, ieu naon cenah bangke ucing gitu kan. Berniat mah hayang neangan eta bangke, hayang ngabersihan si Mang Ujang teh nya. Datang ka jero teh beuki ka jero. Pas di jero si Mang Ujang kaget. Ningali dununganna, ningali si juragan jeung keluargana geus ngagaloler. Bau teh bangke eta teh nya si Mang Ujang teh ngarasa bau bangke teh cenah. Ningali rupana oge gila pisan cenah geus ku bilatung. Si beungeutna teh geus ku bilatung. Geus jiga tutung sebenarnya mah ningali teh geus bilatungan geus tutung. Opatanana si juragan teh si ibuna si bapana jeung dua budakna geus bari bilatungan harita teh. Kaget si Mang Ujang teh. Lompat we bebeja ka warga nu lain teh. Bebeja ka kepala desa teh kegedor gitu nyaritakeun cenah si juragan cenah bla nya eta ngariung ulahnya ngariung terus manggil lah polisi gitu nya polisi teh datang gitu kan waktu teh polisi teh datang ka investigasi caritana mah hasil di polisi cenah mah karacunan lantaran eueuh bukti-bukti atau tanda-tanda kekerasan harita teh. Ieu bangke teh sabenerna geus lila. Ieu jasad teh sabenerna geus lila. Mun di itu mah sabenerna geus samingguan. Kaget si Mang Ujang. Naon da? Eueuh oge ngan 2 poe ka tukang. 3 poe ka tukang masih keneh aya cenah. Nya lamun ditingali secara hasil otopsi eta gitu nya. Eta teh jiga jasad anu atau bangke anu geus samingguan kurang leuwih gitu kan soalna pinu ku bilatung oge geus membusuk pisan gitu kan. Istighfar si Mang Ujang teh astagfirullah. Geus we nya warga teh teu mikir panjang kadinya teh buru-buru we nya da bisi jadi penyakit gitu nya kanu lainna. Buru-buru we di gawean eta jasad teh nya disolatkeun, dimandian gitu kan. Terus dikurupkeun gitu termasuk si gebog jauh eta oge dipakena kadinya.
malam kahiji aya pengajian, malam kadua, malam katilu pengajian, malam katilu beres pengajian si Mang Ujang teh balik ka imahna teh, balik masih ngerasa kalengitan Mang Ujang ieu teh, lantaran memang si Mang Ujang ieu teh bener-bener geus siga dulur lah sebenarnya, namanya pagawe tapi geus siga dulur. Harita bener-bener kalengitan, erek sare teh masih kaingat gitu. Halap Mang Ujang teh kasarean caritana teh. Nah, kaimpikeun opatanana kaimpikeun ku Mang Ujang. Eujeung aya bahasa kieu nya si keluarga juragan teh. Jang, teangan Ceu Imas. Teang si Ceu Imas, teang si Ceu Imas. Kata-kata lain kan eta hungkul gitu. Kabehana teh jiga nu kompak ngomongna teh kitu. Teang si Ceu Imas, teang si Ceu Imas. Si Mang Ujang ngorecat si Mang Ujang teh nya. Kurewas tah si Mang Ujang teh. Rewasna naon? Eta tina ngimpi, kaciri pisan tina ngimpina teh sarua eujeung kondisina teh sarua eujeung anu mimiti kapanggih ku si Mang Ujang. Anu kondisina bilatungan, anu kondisina geus busuk gitu, geus ngabangke kondisina. Warejat si Mang Ujang reuas. Aya rasa reuas, rasa sieun, istighfar si Mang Ujang teh. Istighfar, wah urang poho babacaan cenah si Mang Ujang. Geus we, erek mencoba sare deui si Mang Ujang. Tapi keukeuh teu bisa sare harita teh. Geus indit teh ka dapur. Indit ka dapur, kahau gitu nya. Masak cai. Niatna rek nyeun kopi gitu nya. Terus ngurungkeun. Da masih tina suluh keneh harita teh nya, ngurungkeun. Bari dihau teh bari nempok seuneu teh nya. Sakalian nungguan cai ngagolak teh meureun. Bari ngahulang kainget keneh. Heueuh ku karunyana gitu, ku kondisi eueuhna teh gitu nya. Ai ikhlas mah ikhlas gitu. Ku carana gitu, naha gitu bisa nepikeun ka kitu. Karacunan naon gitu masih kepikiran gitu, asbabna teh, sebabna teh kunaon. Keur ngalamun ningalikeun seuneu gitu. Celetuk aya suara deui anu tina ngimpi. Si Mang Ujang kaget, suara si juragan, si bapana. Wah kriuk, suarana ti mana? Suarana aya ti ujung, semuanya ti luar gitu. Di luar tuh di tukang dapur. Jadi kan dapur teh aya jendela teh anu tina naon nya? Tina awi gini. Leregian gitu lah, tina awi si jendelana teh. Da bilik eta nama imahna teh. Si jendela dapur teh. Aya suara ti dinya. Sampurkeun lalaunan si Mang Ujang. Pas bener ditingali katoong tina si jendela eta. Ventilasi lah lain jendela eta teh anu tina awi gitu, katoong aya opatanana sarua tina ngimpi gitu kondisina. Astagfirullah si Mang Ujang teh beruas jang omat cenah teangan Ceu Imas jang omat jang bari aya perasaan ngarintih nya si juragan eta teh. Opatanana aya istighfar we bari babacaan ti dinya teh si Mang Ujang babacaan segala anu bisa-bisa geus katanya bari naon nuangkeun si cai teh ning kopi teh. Hari tadi Mang Ujang geus aya niat erek ngadoakeun hayang ngiriman meureun Mang Ujang nya. Ngiriman we hari teh kejadian eta teh. Kopi can beak ya, tapi coba ngiriman heula. Lanjut kopi. Nah, kaisukana si Mang Ujang carita ka baladna. Carita ka baladna teh. Cenah penting orang kaimpikeun, geus kaimpikeun teh bener-bener nyata panggih eta mah cenah. Dicaritakeun kejadian nu penting teh. Sedetail mungkin dicarita. Naon jang nya cenah cek si baladna teh. Karunya celetuk si baladna teh kieu.
urang mah curiga cenah ieu mah teu maotna teh diheureuyan gitu nya, teu layak pokona mah. Nah maneh curiga ka saha kitu, curiga ka si Ceu Imas cenah. Sarua oge jeung ngimpi anu di dinya, perasaan urang teh sarua. Lantaran naon, kahiji kajadian pas saya eta urang kan aya jang cek si baleudeuh teh. Kadua pas kejadian dikurebkeun urang ningali si Ceu Imas ngaliwat jiga abeunggeutna teh jiga nu atau gitu. Warga lain masuk tingali dah datang cenah. Tapi si Ceu Imas tingali aya teu datang cenah. Cek baleudeuh teh. Heueuh oge meureunnya ulah saudon cenah. Cek si Ujang teh nya cek si Ujang teh ka baleudna teh. Nya ieu mah kakarek prasangka cenah. Tapi maneh jang curiga teu? Sok jujur cenah. Heueuh si curiga mah aya. Kieu we jang cenah. Bahwa eta teh tina ngimpi maneh jeung kajadian penting teh bener-bener menta tulung si juragan teh. Mun bisa mah maneh tepungan si Ceu Imas. Heueuh cenahnya, hayu urang tepungan. Tapi saacan ditepungan, jadi nyieun strategi duaan eta teh. Saacan ditepungan teh urang naon kontrol heula, urang intip heula sapopoena kumaha. Sapopoena selain ka sawah cenah. Heueuh. Deuk we nya. Isukna teh peutingna teh ngarencanakeun. Peuting-peuting teh. Saha kurang lebih jam 8 peutingan nya. Da wayah kitu di kampung mah komo baheula mah geus sepi. Ngintip di kebon teh nya, di kebon hareupeun si Ceu Imas teh. Bari nungguan, bari udud teh. Bari digembrong ku naon ku reungit teh. Wah wae cenah gerak-gerakan cenah nya. Geus bari beak sabaraha batang meureun udud. Tiba-tiba baleudna si Mang Ujang teh ningali aya bola api atau banaspati. Aya banaspati asup ka imahna. Shot jiga tarik. Jiga bintang jatuh. Shot. Jak yang cenah. Ruas si baleud Mang Ujang. Tingali maneh ningali teh. Naon ningali naon. Mang Ujang teu ningalieun. Eta banaspati kitu udah tarik pisan. Tadi aya jiga seuneut ngalebat gitu ka imahna. Cicing ngomong lalaunan ngomongna heueuh. Menyau heueuh. Matakna perhatikeun jang cenah. Tungguan deui gitu. Tungguan sabaraha menit kemudian cek si Ujang teh, mana cenah eueuh cenah. Geus aja ngok tingali tadi bener cenah urang aya ya. Keur berdebat gitu teh. Keluar deui ngajeos. Sabalikna tadi mah asup ayeuna keluar ini depan banaspati eta teh. Cenah anjing meureun. Cenah si Ujang teh. Naon eta jang? Eta teh banaspati. Banaspati teh cenah hiji energi atau teuing eta energi atau makhluk anu memang gawena keur ngiring-ngiring. Oh gitu. Nah, isukanana harita geus peuting, isukan balalik ceritana. Isukanana masih aya di rencana. Jang cenah. Ke lamun si Ceu Imas ieu jeung si abahna ieu ka sawah. Urang tong ka sawah. Urang toong cenah, urang ngecek ka imahna. Heueuh hayu. Isuk-isuk teh nya. Si Ceu Imas ka sawah, manehna kekatayepan ningalian ka imah teu asup tapi di luar gitu kan. Kan baheula mah emang imahna teh kitu nya gampang pisan keur ditoong karena ventilasi-ventilasina teh pararendek gitu kan. Jeung nya tina awi lah gitu kan ventilasina teh. Ningali si Ujang itu jeung baleudna teh toongan kukurilingan ka imahna teh. Toongan iPad manggih baju almarhum juragan. Manggih baju eta. Urang mah yakin karena si Mang Ujang ya memang unggal poe panggih jadi apalah pakaian-pakaian anu sok dipake ku si juragannya teh.
mangi baju. Nah tidinya beki ngenas si Ujang ieu teh, si Mang Ujang ieu teh. Aing mah cenah yakin cenah ieu. Mang Ujang teh nya ngagoroan we kepala desa. Bener Jang, aku mah mun bajuna sarua bener cenah. Urang mah yakin cenah tingali pek ditong teh bener. Gas Ceu Imas datang, kasorena kan datang deui we nya. Beberapa warga jeung kepala desa teh datang ka dinya teh. Nah, ngainterogasi, ai eta tingali baju sapek teh bener ketika diinterogasi ketika di karadahan gitu nya, digeledah harita teh memang aya beberapa baju sakeluarga eta teh. Ya, memang bajuna henteu komplit tapi di antara opatan eta araraya gitu, entah eta bajuna, calanana gitu kan. Gitu. Tidinya beki jelas naon maksudna ieu gitu kan. Naon maksudna debat tidinya teh si Ceu Imas teu ngaku gitu kan. Terus pihak lain memang mencurigai gitu. Interogasi keukuh Ceu Imas maksudna. Ieu mah lain bajuna, ieu mah emang sarua. Tapi yakin eta sarua pisan. Toh si Ceu Imas itu teh boga budak gitu. Nah beut aya baju budak di dinya gitu kan. Alasanna geus kaditu kadieu lah intina mah alasanna teh nya teu masuk di akal alasanna teh. Nah lamun si Ceu Imas tololna ieu nya cek urang mah mun urang mah buru-buru piceun gitu nya, buru-buru kamanakeun lah geus eksekusi teh sabenerna mah. Warga nuduh eta pelaku santet Ceu Imas ieu teh. Ceu Imas ngelak akhirna ngayakeun sumpah gitu, sumpah pocong. Sumpah pocong geus dilakukeun gitu nya. Sumpah pocong geus dilaksanakeun harita teh. Isukanana berjalan seperti biasa warga teh nya karena geus sumpah eta teh. Geus rada regreg tenang warga teh gitu kan. Mang Ujang sarua seperti biasa gitu nya ngagarap eta karena sawahna si Juragan. Jadi sawahna si Juragan harita teh memang ahli warisnya emang eueuh gitu. Jadi memang rencana teh si tanah eta teh memang erek diwakafkeun. Hasil-hasil tanina memang erek dibagikeun ka warga. Pokona dimanfaatkeun ke warga. Kadieu-kadiekeun sabar-sabaraha poe si Ceu Imas geus mulai geringan wae harita teh. Geringan si Ceu Imas jeung keluargana teh. Jarang ka sawah gitu kan. Terus jarang katingali kalilaan hiji waktu aya kabar maot Ceu Imas heula ieu maot jeung maotna teh memang rada aneh. Jadi harita teh kieu mimiti mah biasa gitu nya keluarga teh di bantuan lah nya seperti itu biasa di mandian terus ya seperti biasa di kafanan gitu kan, di kafanan terus ditutup gitunya, digotong ke makam teh tina keranda teh gitu kan. Pas dalam perjalanan harita teh perjalanan ti imah erek ka makam erek dikurebkeun beki nyengat bau bangke harita teh. Warga teh geus anu ngagotong teh geus teu kuat gitu kan. Geus nepikeun ka eureun-eureunan sabaraha kali gantian gitu kan. Dadaek atuh kudu dilaksanakeun nya. Lamun misalkan teu dilaksanakeun bisa jadi kampung eta bakal kena musibah engkena. Kulantaran henteu ngurus jenazah anu maot. Rek sagoreng-gorengna eta anu maot tetep kudu diurus sampaikan ke layak gitu kan. Namun teu diurus memang bakal beunang musibah. Satik-satik dipaksa gitu kan. Naon gitu bau teh nya lalur teh beukeung ngayung. Pas rek diangkat, rek diturunkeun ka liang lahat. Pas dibuka si tali na teh aya nu ningali nya, mun teu aya ningali kabeh ningali eta kondisina busuk. Piratungan cenah. Kondisina teh jeung bau penyengat gitu kan. Eta rada aneh oge, leuwih aneh ti keluarga Juragan mah mungkin karena geus 2 poe gitu kan. Mun ieu mah kakarek oge. Keur di mandian mah masih normal. Keur di mandian mah saprek disolatkeun jeung erek ti imah rek diangkat
ke kuburan jarak sakitu atuh paling paling gila oge meureun sajam 2 jam meureunnya gitu teu nepikeun ka sampai ka busukna teh jiga anu saminggu gitu. Busuk bau teh dinya teh. Warga geus mulai aneh gitu. Geus mulai naonnya curiga gitu kan. Ieu bener-bener teu normal gitu. Geus weh dikuburkeun gitu kan. Dikuburkeun ti dinya teh. Geus kadoaan. Nah, geus balubar warga teh nya bubar arindit. Ngaliwat ka pemakaman si juragan da ngajajar si opatanan juragan itu jeung keluarga teh ngajajar nah aja direndengkeun gitu. Ngaliwat ka dinya gitu kan. Joh ces aya seungit naon gitu, seungit aneh lah, seungit kembang mah lain, pokona mah seungit anu teu biasana gitu kan. Ngaliwat ka dinya aya naon aroma-aroma seungit gitu. Warga teh geus sapikiran sabenerna mah warga teh. Geus wah subhanallah cenanya. Ya masya Allah gitu kan. Ningali kejadian ieu gitu kan. Kejadian si sumpah ieu pocong ieu. Ieu acan beres carita. Memang aya sebagian warga anu nya rata-rata lah menganggap bahwa memang sumpah pocong ieu teh henteu bikin naonnya, henteu nyieun maot lamun emang eta ngalanggar gitu. Tapi nyieun sangsara. Ya, nyieun sangsara teh hirup nepikeun ka maotna. Contohna nya eta nepikeun ka liang lahat. Aya kasangsaraan ti dinya teh. Mengingat geringan wae si Imas teh, terus sawahna gagal panen wae gitu. Padahal hiji daerah bahkan pagigir-gigir jeung si sawah si juragan anu diwakafkeun teh pagigir-gigir padahal. Tapi aneh, nu ieu mah gagal panen kena hama lah gitu kan. Terus henteu jadi lah si parena teh. Tapi aneh anu si juragan mah normal gitu, bahkan subur gitu. Namun memang eta karena daerah atau karena tempat mungkin kabehanana rata gagal panen, tapi ieu mah henteu. Nah, si kebon cau ieu ya loba beberapa warga anu mineng ditampakeun Allah alam mungkin dia mah horin atau jin anu yang mangrupakeun ti si Imas ieu. Jadi mineng warga anu ditampakeun ku horin atau jin eta anu mangrupakeun si Imas ieu teh mangrupakeun sebagai pocong nya terus biratunga doan. Tapi teu hiji pocongna eta teh loba tina kebon eta teh. Saha wae ayeuna anu ngala cauna boh gebogna atau naonna pasti diganggu ku pocong eta teh. Jadi henteu sagawayah warga anu daek nyokot atau ngala hasil si cau eta teh. Beda jeung bareto mah saha wae ring wani ngala. Ayeuna mungkin orang-orang tertentunya, orang-orang anu memang bisa dibilang boga keilmuan anu kuat, nya boga ilmu tinggi gitunya anu bisa nyokot si cau eta gitu, nyokot boh cauna, boh gebogna atau boh daunna gitu kan. Minang ngajadian anu ngalewat diganggu gitu kan, bahkan berang-berang oge gitu diganggu.